Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih dina surat Hud ayat ke-53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nyararios atawa nyararita kaumna Nabi Hud waktu sarita. Ya Hudu, hei Nabi Hud, cenah gitu. Majitana naha anjeun teu mawa ka kuring ka kami sadayana bibayyinati kana keterangan anu jelas. Keterangan maneh mah teu jelas namun teu puguh Allah tetep naha make hiji da Allah mah loba aya Allah angin aya Allah seuneu tah kitu pendapat maranehanana. Wa manahnu jeung moal nahnu ari kami bitariki kana yen rek ninggalkeun alihatina kana sesembahan kami kana agama kami moal ninggalkeun angkaulika tina rayuan anjeun tina ucapan anjeun ka kuring moal kuring mah moal kairut tetep rek nyembah berhala kitu umat jahiliyah. Wa manahnu jeung moal ari kuring ari kami sadayana laka ka anjeun bimukminin rek iman moal iman teu percaya karena naon nu dibawa ku anjeun. Sabab ari kuring mah geus boga keimanana ti nenek moyang. Moal kairut ku naon anu dibawa ku anjeun eta karana keterangan teh asa teu jelas. Kitu kaumna Nabi Hud waktu sarita. Saterasna. Inna qulu lamun anjeun terus-terusan ngoceh cenah Hud ka kuring ngajak-ngajak iman ka Allah. Ila taroka kajaba anjeun bakal meunang naon? Meunang ka anjeun ba'du tina sawarehna alihatina ieu sembahan teh bisui kana ngutuk anjeun jadi gelo, jadi bahaya, jadi goreng nasib anjeun. Lamun anjeun tetep ngajak-ngajak kana nyembah Allah, ieu ngutuk ieu cenah ieu berhala ka anjeun. Qala Nabi Hud ngaiwaler bari sabar. Ini sanyana ari kuring saur Nabi Hud. Ushidu bersaksi. Allah kana yen sanyana Gusti Allah hungkul anu wajib disembah, anu wajib diibadahan. Washhadu anjeun kabeh nyaraksian nya ye kuring nyarita kitu. Ani sanyana ari kuring saur Nabi Hud bariun berlepas diri teu tanggung jawab mimma tusyrikun tina naon anu ku anjeun dimusyrikeun disembah-sembah min dunihi selain tihi Gusti Allah. Namun anjeun tetap ngancam ka kuring saur Nabi Hud pakidu sok tipu daya anjeun datangkeun. Gitu. Jami'an tong hiji dua tong sawares sakabehna. Moal ieu moal bisa naon da eta mah patung. Summa tuluy latung diruna anjeun kabeh moal bisa nungguan kecuali azab Allah nu bakal datang. Kitu dakwahna Nabi Hud ka umatna waktu sarita ka kaumna. Ini sanyana ari kuring teu sieun kuring mah ku ancaman anjeun saur Nabi Hud. Teu sieun kuring mah ku berhala anjeun. Sabab naon? Tawakkal tu ari kuring mah tawakal tu tegasna kuring Allahi ngankur ka Gusti Allah anu maha kawasa anu maha bijaksana anu maha perkasa. Teu sieun kuring mah ku kutukan eta berhala. Saterasna dina sarahna ditaroskan Nabi Hud. Saha cenah atuh ari Allah teh Hud? Rabbi wa rabbikum. Eta teh pangeran kuring, Allah kuring, Tuhan kuring, wa rabbikum jeung pangeran anjeun kabeh. Ma min dabatin teu aya ti hiji sasatoan anu melata di muka bumi ieu termasuk jelema. Jadi jelema oge sato ieu teh ngan ari jelema mah hayawanun natikun sato anu dibere akal benten jeung sasato anu sejen. Illa kajaba huwa Allah ahidun anu bakal nyeklan binasiyatiha kana ubun-ubun kana umbun-umbun hak kabeh makhlukna. Jadi dina
dina sadayana oge ieu teh kakuasaan Allah. Ubun-ubun urang teh dicekel hartosna lamun dohiriahna mah ku Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi sanyana ari pangeran kuring saur Nabi Hud ala siratim mustaqim anu selalu aya tungtunana di jalan yang lurus. Jadi tuntunan Allah jeung Rasul mah eta selalu ada di jalan yang lurus. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.